Kot babasiran kieu aing mah. Hirup teh ulah kieu-kieu wae euy. Zaman serba modern. Ulah ketinggalan zaman euy. Kudu aya perubahan. Si Maman tuh bergenah. Hei, mangga. Naon maneh di dieu? Duh, kieu we aing mah euy, sabaraha ringung hirup teh. Keur galau maneh mah nya. Sudah ucing kabulusan. Keun bae man aya masalah awewe mah. Loba ieu. Mana mah teu payu ka awewe kita nya. Suwe maneh Kak. Cicing ya. Aing keur mikiran negara. Aduh. Urusan negara ini juga presiden. Atuh heueuh, kapan cita-cita aing teh jadi presiden? Kami ngamajukeun Indonesia. Ulah loba gaya yang jadi presiden. Presiden jomblo. Ye, Kak. Wis lah gandeng, mana mah sementara balik diajak serius teh. Ini ngajak serius ka urang? Istighfar man. Awewe ge loba ieu. Je. Saha nu ngajak serius ka maneh? Urang ge normal kene sakapeung mah euy. Deuleu eta make sakapeung. Jigana maneh lolobana teu normal heuh. Si jigana mah kesigane lah. Salah lieur aing mah. Yo, hirup mah ulah dibawa lieur. Enjoykeun puas urang. Dari maneh mah zamanna teu boga pikiran atuh. Urang mah menikmati hidup. Teu kudu lieur-lieur. Salagi masih kena babaturan mah pasti aya nu mantuan. Tapi bener oge euy. Sakapeung mah maneh sok pinter, sanajan geus kasebeleun. Urang mah pinter atuh. Lamun geus dahar. Aduh lain euy, ngomongkeun masalah dahar. Aduh. Mana can dahar man? Geura dahar, bisi sumilangeun. Suwe, sumilangeun. Emang aing keremen. Oh, lain tak. Soalna maneh mah rada mencurigakan euy. Di luar lalaki pisan, di jero pemimpin. Suwe maneh Kak. Urang jadi ingat can mere dahar ucing urang saminggu euy. Paeh atuh meureun. Moal atuh da ucing urang mah kuat. Ucing maneh merek naon kuat-kuat teuing? Ya ucing biasa lah, ucing kampung. Terus mah meni kuat kitu. Urang mah heran. Da atuh teu kuat kumaha. Ucing urang mah unggal pagi dibere semen. Man. Ari maneh teh cager teh sih. Maneh mah kudu dibawa ka klinik tongseng, darah cager. Maneh oge sarua lah stres. Kudu nama dirukiah. Sawe malikeun teh maneh mah. Kak, ari si Borokokok Udin ka mana nya? Da teu katempo kita tadi euy. Duh, Kak euy. Paling ulin jeung bebeb anyarna si Nia. Batur mah normal atuh teu kos maneh. Lah, sarua maneh ge Kak, tiba heula ulin teh jeung urang we duaan. Wah, nya oge euy. Power urang mah. Buah-buah beuteung maneh gede hamil ku urang. Aduh, maaf hilap. Aduh, suwe maneh Kak. Amit nepi ka. Ulah. Geus hayu lah, cuang init. Cuang neangan si Udin. Bah urang lapar deui ieu. Cuang palak si Udin. Yuk. Neangan ka mana atuh Kak? Lah sugan we nyalapna gorong-gorong.
Gua udah berit. Maneh di make nanya nya hae teh ngan mereka panggih. Hayu atuh lah. Hayu. Aduh. Kemana nya? Juga panggil-panggil ya ini. Hese di teangan lain bobogohan teh. Hese we hese. Nggak candrena. Kemana gitu? Ayo jangan neangan deui, ami tara kepanggih. Kemana? Kumahanya aman di Bima memisahkan posisi dia tempat rame. Jadi memisahkan bobogohan di tempat rame jigana moal mungkin. Tak ayeuna mah neangan tempat anu sarepi biasana. Dina dapuran awi meureun sugan euy. Itu di Lebak. Oh, jang ka Lebak we jang teangan. Jauh lah. Je, kapan ami neangan eta anu keur bobogohan. Si Udin dah aing mah aya wae ongkona ge. Pan, lapar ieu teh. Lapar bang mah. Musingkeun lain lapar ieu. Ayo tuh yuk. Ya aing geus turun. Udah nunggu aing. Aduh, aing power. Bener. Power aing lagi geus turunkeun. Sumilangan aing kamu ya. Ieu kumaha turunna? Turun ya. Ieu kumaha turunkeun? Ini lempang. Ayo sudah ini jajan naon lah. Lumayan cici. Lumayan aku jual nih. Aduh. Singlaman lah, capek. Balapar deh. Sih, kurang ge capek deh. Aing si Udin di mana nya teu kapanggih-panggih gitu. Ada lah bobogohan mah kitu meureun. Lain da mah bobogohan teh mending nyumput-nyumput teuing da bareng ih. Tuh, Kak, tempo geura batur mah. Iraha urang bisa kitu kan. Naon? Itu tempo geura tuh. Heuh, naon? Itu tempo tuh, tempo. Berbobogohan. Heeh. Ya udah batur mah normal tuh. Kapan orang ke normal? Normal di mana? Atuh Gusti, aing udah entong dikikir atuh udah. Atuh pan? Itu normal ih. Lieur aing jadi nanti dah. Tong lieur. Santai, pas urang santai. Kumanya ami bisa gitu Diobat. Obat naon emang aya obatna gitu? Aya atuh segala rupa ge aya obatna. Coba hareuseun. Obat engkak. Nya bener kudu kitu nya. Mantap eta mah, obat dari segala obat. Cager insyaallah maneh. Tapi di mana yang mana Di mah erot aya. Aing mah lain kitu. Bener aing. Kamari cek si Anggi aing mah erot mah pan tukang urut lain tukang obat. Lain mah erot eta lain. Aya deui kitu. Aya tuh. Si nyaho tempatna teu? Nyaho. Ka tempo dina ieu dina naon deui? Google Map. Heeh. Aya. Aya. Pokona mah di share aya dina HP. Tulis Maerot Sujarwati. Oke, siap. Tukang obat. Beuh, mantap eta mah. Ingat sih harus sejalana. Ingat. Bisa nempokan eta teh naon geuning?
Google Map. Heeh, kan eta. Hayu yang geus lah atuh kitu mah. Aing moal hariwang. Ayeuna mah. Aus pokoknya. Ayeuna mah jangan yang si Udin deui lah. Hah? Yang si Udin deui. Ayo. Ini orang geus tadi geus. Lapar, Om. Heuh, pan sekalian yang andahar ke di ditu. Lihat tuh. Sedang. Udah lo baik pisan. Man. Heula. Man. Di. Tuh tempo. Si Udin. Itu. Aduh, cek sampeurkeun langsung lah. Hah? Disampeurkeun langsung. Bener. Ayo. Ayo cek sini apa lain? Heuh, jeung kieu nya. Di sini lain. Dulu menin upload itu juga toke. Berarti ayo sampeurkeun. Ayo. Boy, Udin. Sayang, pindah yuk, yuk, mana soalnya? Kemana? Tadi tuh apa kemana yuk? Yuk, go. Woi, Udin. Aduh. Kumaha Kak? Apa kabur budak teh? Aing mah tuman budak teh nya. Kakar kapanggih deui. Lah, Kawe ya balik nonton cegat. cegat di mana? Di lembah. Di situ tadi. Ayo atuh lah. Ayo. Ayo terus ke situ. Yang, gue yuk, tos konten ya. Oh nyanya, tos sore. Sok teu karaos saya jeung Aa mah. Mun atuh, dunia serasa milik gaduh, ayo keduaan mah. Milik berdua meureun A. Ayo atuh. Yuk. Kak. Naon. Buat udah. Icing ya orang keur ngimpi pepang jeung bidadari ya. Masa kata bisa nembalan? Kan dina ngimpina gawe maneh dagang cilung. Tuh, aing mah teu serius mah buat. Udang ya udang. Naon? Udang buat itu tempo gua tuh aya si Udin. Heukeun antep. Cina balik we neangan indungna tuh. Guat udang atuh udang heula guat. Udang guat. Mana? Itu tuh. Ayo kan, ayo. Udin, ayo mana tas gimana? Din, kade mana? Sukat juga. Ning balaga tadi di geroan ning balat. Urang kan berdua. Geus, we, ayeuna mah kieu, waktu geus burit. Urang lapar. Minta duit. Ke mane? Lain ari maneh bobogohan kos nu boga duit bae. Atuh aing mah da beunghar, kumaha meureun? Geus giwat ieu minta duit. Baraha ya. Ah, sabaraha wae. Atuh ayo gini ayeuna mah langsung mangkat we ka ditu. Kumaha? Balik. Atuh ka tukang ketoprak apa naon we ka ditu neangan. Ayo. Kumaha lapar ya. Sarua aing ge lapar. Heula, kabogoh aing. Aing mikir ke sama. Roll. Action. Nuhun atuh aing duaan mah. Cut. Kalau mana yang banyak jauh cing kabulusan nah kadinya euy keun wae mah keun wae mah cuy cai tai ngapakeun wae nu enak euy anjing
masih goblok.